Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Otong di acara nu dipikadeudeuh ku urang sarerea nyaeta dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong channel. Sapertos biasa emang ngajakan kadulur dangu sadaya hayu urang siling duakeun mugia urang tetep aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Agung, dimurahkeun rezekina, ditebihkeun tina balai oge musibah, amin ya robbal alamin. Oge emang ngajakan hayu urang duakeun sasarengan dulur urang anu nuju benang ku musibah banjir longsornya, Masya Allah bae etanya musibah. Mugia sadayana anu kena musibah dipasihan kasabaran oge enggal pulih deui kaayaanana sapertos bihari-bihari, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos biasa manco teras satia ngadangukeun pedaran-pedaran dongeng ti emang. Mugia ieu dongeng emang tiasa janten panglipur kalbu, pelepas rindu pangbeberah kana manah, tiasa janten rencang ngopi kitunya. Atur nuhun pisan tina pangrojongna dulur dangu sadaya. Oke kangge dulur dangu anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe heula, ditewel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapin notifikasi ti emang lamun emang ngalajengkeun lalakon dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret di kolom komentarna. Kritik lan sarana diantos pisan ku Mang di dieu. Hatur nuhun tina pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Yasana Kidagar bagian anu ka-44. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Can pernah man Bos Suhandi can pernah datang ka dieu. Kitu oge emak can pernah diajak manggihan Bos Suhandi di Bandung. Padahal mah emak teh sababaraha kali ngadesek Bapak Hidep sangkan nepungkeun emak ka Bos Suhandi. Komo sanggeusna kajadian warga lembur kabehan datang ngontrog ka dieu. Warga lembur kabehan ngontrog ka dieu. Emangna aya kajadian naon mak? Tanya Arman bari kerung. Eta Bapak Hidep teh disangka muhit ka siluman, dituduh muja ka siluman buhaya nu ngageugeuh leuwih buyut. Sanggeusna loba kajadian aneh di lembur urang, malah mah saung di kebon ge dirakrak, diruntuhkeun ku warga lembur. Sangkan Bapak Hidep teu nyuguh deui di kebon sisi leuwih. Aya kajadian aneh naon bae kitu mak anu tos karandapan ku warga lembur teh? Loba man. Ti mimiti loba nu maot teu pupuguh dina peuting Jumaah Kliwon, kaasup Wajubed, Jang Sano jeung Mang Ukri, tepi ka maotna bade ka Juragan Barkah anu layona kapanggih di walungan dianterkeun ku buhaya hideung anu badag ka Cida. Saterusna barabat bebi anah nyaritakeun kajadian-kajadian aneh jeung aheng anu geus karandapan ku warga lembur sugih mukti. Kaasup munculna Kunti jeung Genderuwo anu sok megatan warga jeung ronda tepi ka kajadian banjir bandang anu ngeueum lembur sugih mukti. Sanggeusna Bahgawok maot di Leuwih Buyut sawaktu tarung jeung buhaya siluman. Arman terus unggut-unggutan ngaregepkeun sakabeh carita ti indungna. Sakapeung Arman kerung
siga nu keur mikir jero naker. Sigana ieu meureun hal anu dicaritakeun ku Bah Guru pikeun direngsekeun ku aing teh. Pantesan aing dibekelan pusaka ku Jang Kyai Samparja, rupana bangsa siluman geus ngaranjah ka lembur sugih mukti. Bisa jadi ngaliwatan bapak aing sorangan. Bapak, nah bet jadi kieu bapak teh. Arman ngagerentes sorangan dina batina. Tah kitu man, loba kajadian aneh di lembur urang teh. Ti saprak hidup luntat di lembur. Emak teh hariwang, sieun si Dewi jadi korban siluman. Kawas anu sejena man. Da jelas tadi cek siluman anu nyurup kana ragana. Lamun si Dewi teh rek dibawa cenah ku manehna. Cek bi anah mungkas caritana. Paromana ngariuk alum, nembongkeun rasa sedih jeung salempangna saurang indung kanu jadi anakna. Emak ulah salempang, Arman bade narekah sakuat tanagi pikeun nyalametkeun Dewi mak. Emak antosan heula Dewi, Arman bade wudu heula. Walon Arman. Tepi ka peuting, Mang Kosim teh can keneh balik ka imah. Mang Kosim kalah ka luntang lantung heula di alun-alun Bandung. Mang Kosim teh ngarasa bingung sabab harita peuting Jumaah, peuting di mana waktuna Dewi anak bungsuna bakal dijemput ku Dewi Makarawati. Manehna oge boga kawajiban pikeun nyiapkeun susuguh pikeun nyuguh ka siluman puhitanana eta. Tapi di imah teh aya Arman anu tangtuna bakal ngemitan adina anu keur gering. Salian ti eta Bah Atma guruna Arman teh geus nurunkeun sakabeh elmuna ka Arman. Kaasup elmu kabatinanana, tangtuna Arman oge bakal curiga lamun aya siluman anu datang. Eta nu nyieun batina Mang Kosim perang sabil. Naha peuting harita rek balik ka imah atawa moal. Kocapkeun di imahna Mang Kosim, harita wanci sareureuh kolot. Bi Anah jeung Arman keur nungguan Dewi di kamarna. Kamana bapak hidupnya? Can bae mulang man. Nganteur bah kohod teh. Mani lila-lila teuing. Nyiar-nyiar pi hariwangeun bae. Ceuk bi Anah, hariwang sigana mah kasalakina anu tepi ka wanci peuting can keneh balik. Macet di jalan sigana mama. Da tebih ka Padalarang teh. Da di dayeuh mah sok remen macet mak. Walon Arman nyoba nenangkeun hate indungna. Enya meureun nya, ceuk bi Anah tuluy ngarelek huai. Tos atuh mamah kulem bae. Keun Arman anu ngemitan Dewi mah. Nyaman, marek sare heula nya. Mah teh kurang sare. Da unggal peuting begadang bae ngemitan adi hidup. Bi Anah ngagelehe di tunjangeun Dewi. Daranjang teh lega, tuluy repeureum. Sedengkeun Arman mah sila bari terus ngawirid menekung kanu Maha Agung meredih sangkan kula wargana ditang tayungan tina sagala mara bahaya. Wanci beuki nyerelek harita geus tengah peuting, hawa beuki karasa tiris. Di luar ukur kadenge sora cihcir, sedengkeun jangkrik jeung bebence mah geus jempe ti tadi keneh. Dina kaayaan kitu seor gelebug, angin ngadadak ngagelebug tarik, cungungung anjing babaung mani melewung, keak keak koreak kadenge ngelak di luhur suhunan imah Mang Kosim.
Ti kajauhan kadenge sora lumpat na kuda. Arman anu keur ngawirid curing hak beunta tuluy ngadedengekeun sora di luar imah. Sora puluhan kuda lalumpatan ngadeukeutan ka dieu. Boa-boa. Arman gancang nangtung, dua leungeunnan nampak, bibirna kunyam-kunyam babacaan maca kalimah suci tuluy niup ka sakuriling jero kamarna Dewi. Ku aing geus dipageran, mudah-mudahan mampu pikeun siluman anu rek asup ka dieu. Sora kuda ngahieum kadenge ti pakarangan imah. Sora puluhan kuda anu lumpat teh eureun di hareup imah Mang Kosim. Arman neuteup ka indungna anu tibra sare tuluy neuteup ka Dewi anu can keneh eling. Saterusna Arman ngalengkah kaluar ti kamar, srog ke tengah imah, nyampak si Usro ngajengjehe dina kursi, kerekna oge kadenge nyegrek. Arman ngeteyep ka sisi jandela, tuluy lalaunan nyingkabkeun hordeng pikeun ngintip kaluar. Gebog, Arman ngagebog sabab di luar teh geuningan geus loba jalma. Aya 20 urangna jalma make papakean prajurit karajaan, nyarekel tumbak kabeh, tarumpak kuda anu jarangkung badag. Lain bangsa manusia ieu mah, tapi na bangsa siluman. Aing bisa ngarasakeun hawa siluman. Barina mana aya di zaman ayeuna prajurit-prajurit karajaan nu tarumpak kuda kawas kitu. Rek naon maranehna ka dieu? Geurentes Arman dina jero hatena, bari panonna terus nalingakeun ka pakarangan imah. Kosim, ulah nyamuni di satukangeun hordeng anjeun. Kaula datang pikeun ngalaksanakeun tugas ti Gusti Ratu. Kaluar anjeun. Ceuk salah saurang prajurit anu tumpak kuda panghareupna. Sigana eta Ponggawa teh mangrupakeun pamimpin pasukan prajurit. Manehna apaleun lamun aing ngintip di jandela? Leuwih hade aing kaluar, sangkan aing apal naon pamaksudan maranehna datang ka dieu. Gerendeng Arman. Arman ngalengkah ngadeuketan panto hareup. Kolotrak, panto dibuka. Arman kaluar ti imah, tuluy panto dipeundeutekeun deui ku Arman. Arman nangtung di pakarangan, 10 lengkah di hareupeun pasukan kuda anu ngabaris di pakarangan. Anjeun mah lain si Kosim. Mana si Kosim? Titah kaluar ngahadep ka kaula. Ceuk Ponggawa anu tadi nyarita, bari leungeun kencana ngusapan gagang pedang anu nyolegreng dina cangkengna. Bapak Kosim mah keur eueuh di imah. Kuring Arman anakna. Saha anjeun? Aya naon anjeun mani lobaan kieu datang ka dieu? Kaula Ponggawa Bajul Wulung diutus pikeun ngajemput budak awewena si Kosim. Halik anjeun ulah ngahalangan, atawa anjeun ge bakal milu dibawa ku kaula. Ceuk eta Ponggawa anu awakna jangkung badag simbar dada, bari beungeutna bewos jembros taya papadana. Teu bisa anjeun ulah wani-wani nyokot adi kuring anu keur gering. Walon Arman teuneng ludeung taya kasieun. Ti saprak digembleng ku Bah Atma, Arman teh jadi gede wawanen, taya kasieun sanajan ka bangsa siluman. Denge, ku jejewir anjeun budak ngora. Si Kosim teh geus boga janji pasini jeung ratu kaula. Sakabeh harta kekayaanana kabeh ge pamere ti ratu kaula. Lamun anjeun wani-wani ngahalangan tugas kami, hartina anjeun ge bakal dicangkalak sarta dibawa ngahadep ka ratu kami. Mendingan ge anjeun kabehan gancang mulang bejakeun ka ratu anjeun.
ulah wani-wani deui ngaganggu ka kulawarga kuring. Gede kawani oge anjeun teh budak ora. Kapaksa kaula kudu nyangkalak anjeun sabab geus ngahalangan kana tugas ti Gusti Ratu. Prajurit, cangkalak eta jajaka. Ponggawa Bajul Wulung mere parentah ka anak buahna. Dua urang prajurit ngagajeleng turun tina tonggong kudana, bari ngarahkeun seseukeut tumbak ka arah Arman. Nusa urang langsung narajang nojoskeun tumbakna kana dadana Arman. Tapi Arman rikat ngagilek bari langsung newak tumbak. Tumbak dicentok toloyong si prajurit nolonyong ka hareupeun Arman. Arman gancang mapag ku tajongan suku katuhuna. Hiat, cebrot. Aduh, blak. Si prajurit labuh nangkarak bengkang sabab dadana ditajong ku Arman sedengkeun tumbakna karebut ku Arman. Bisa hoyah oge ieu beunceuk teh, ceuk baturna. Kade jursa, tajonganana panas euy. Ceuk prajurit anu labuh bari lalaunan nguniang hudang. Serepet manehna ngalugas pedangna. Hiu wut pedang si prajurit ngababad ti gigir ngarah kana beheungna Arman, tapi Arman gentak ngareundeg. Hiu plos. Sabetan pedang liwat di luhureun sirahna. Sau cebrot. Tajongan suku katuhu Arman nyayang kana kekemplongna si prajurit. Juralit blug. Si prajurit ngajungkel labuh. Wut. Seseukeut tumbak nyuruntul ngarah kana dadana Arman. Arman gancang ngagiwar ke belah kenca tuluy nyodokeun tumbak nu dicekelna kana dada si prajurit. Wut cerep. Allah. Si prajurit ngajungkel rubuh. Gajeleng baturna ngagajeleng narajang, pedangna ngaheumbat ti luhur rek narok sirahna Arman. Arman rikat ngangkat tumbak ka luhur bari dicekel ku dua leungeun. Hiu trak pertok. Tumbak teh potong jadi dua. Arman gancang ngagajeleng mundur bari maledogkeun potongan tumbak. Blower siut cereb tobat. Dada kencana si prajurit katiir ku tumbak tepi katembus kana tonggongna. Daligdug daligdug solontod bru. Si prajurit nambru teu usik deui. Nempo dua urang anak buahna nambru. Ponggawa Bajul Wulung ngagerem ambok. Pasaran eta jajaka. Ponggawa Bajul Wulung mere parentah ka anak buahna. 10 urang prajurit langsung maju ngepung ka Arman anu geus teu nyekel pakarang. Di kapung kawas kitu Arman kalah kah si dakep. Panonna dipeureumkeun. Biwirna katempo kunyam-kunyem mapatkeun ajian warisan ti guruna. Ngadadak aya sinar bodas ipis anu ngabulen awakna Arman. 10 urang prajurit teh maju babarengan. 10 tumbak ting belesur ngarah kana sakujur badana Arman. Tapi sawaktu tumbak-tumbak eta keuna kana sinar bodas anu nyimbutan awak Arman, sakabeh tumbak teh ting balaletok para rotong. Sedengkeun para prajurit anu nyekelna ting jarungkel mental ka tukang. Sesa prajurit sejena gancang tarurun tina kudana, tapi karak kerek maju ngahurup Arman. Arman kaburu ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah para prajurit. Burisat. Sinar bodas anu nyimbutan awakna ngaburisat ngampar ka arah para prajurit. Saharita kadenge sorating jareritna para prajurit anu kasamber ku sinar bodas. Para prajurit tinggal lorel.
Para prajurit tinggal loler pabalatak bari awakna tarutung. Ponggawa bajul wulung kekerot. Nempo anak buahna taya anu manggap mulia. Gajeleng manehna ngagajeleng turun tina kudana serepet. Pedang rubak anu disorena dilugas. Teloba carita deui bajul wulung langsung narajang ka Arman. Pedangna diputerkeun ngahiung tarik matak paur. Hiuk wut wut pedang ngababad pulang anting ngarah kana dada jeung cangkengna Arman. Tapi muridna Bahat mah teh gesit ngagwajleng ka belah kenca. Plos plos sabetan pedang ukur ngahanca tempat kosong. Bajul wulung gancang malik hiu pedang ngaheumbat rek nigas tak-takna Arman. Arman gancang nyerongkeun badana dina wangunan kuda-kuda cikande buhun. Hiu plos pedang liwat sajengkal digigireun Arman. Arman gancang males narajang ku teunggelan kedet ngarah kana puhu celina bajul wulung. Hiu cebrod. Waduh, solontod bajul wulung nyolontod cilina karasa panas bari jeung ngahiung katorekan. Arman gancang nyusul tepus ngagunakeun jurus gurame ngabintih sukuna ngaheumbat ngarah kana handapeun kelek bajul wulung. Orokaya ponggawa tin nagara siluman eta gancang ngagajeleng mundur nyalametkeun dirina. Edan, ieu jajaka gitikana panas sirah aing tepi ka lieur kieu. Muridna saha ieu budak teh? Moal kitu muridna Bah Agus Setiawan mah ti Jati Handap atawa muridna Kang Ade Sukarna ti Cicadas. Tapi nilik tina jurus nama sigana muridna Teteh Anita Parel. Beda tunggulanana kawas tunggulan Jojodog Sakti. Bajul wulung ngabatin dina hatena sanggeus ngarasakeun panas tina teunggelan Arman. Kunaon kalah hulang-hulang ponggawa? Hayu maju deui cuk Arman bari gugupai ka bajul wulung. Aeh dicacag sia. Hiat. Bajul wulung maju narajang deui. Pedang nangubeng di luhur tuluy ngaheumbat ngarah kana tarangna Arman. Sakilat Arman ngagilek dina gerakan tampele meped tuluy sukuna ngababad ti handap rek ngarengkas sukuna bajul wulung. Tapi si ponggawa teh masih sempet ngagajeleng nyingkahan babadan suku Arman. Arman gancang nyusul tepus ku jurus ajul gedang pangleler ti Ki Atma. Hiuk suk keduk. Waduh, bajul wulung ngadang heak. Hiuk suk gedug. Aduh, bajul wulung ngadang heak sabab gadona disodok ti handap ku peureut Arman. Sawaktu awak nangoleab dadana ditejeh ku suku kenca Arman ngagunakeun jurus sepak kuda beger. Hiuk cebrod. Tobat. Kalayang kedebut. Awakna si ponggawa anu sakitu jangkung badagna teh ti beubeut tarik. Pedangna meceleng kageweungkeun lepas tina panyekelna. Arman gancang ngadeuketan bajul wulung anu keur nangkarak bengkang. Suku kencana nincak dadana si ponggawa bari ngagerendeng maca ayat-ayat suci paranti ngabelembang sajin. Aduh, tobat, ampun jajaka, aduh panas, urun jajaka, teu kuat kaula taluk, ampun jajaka, tobat. Bajul wulung adu gelajar bari nungkup dua celina tina sakujur badan ngelun haseup ipis. Arman eureun babacaanana pok nyarita ka bajul wulung. Lamun anjeun bener taluk ka kuring, gancang bawa kuring ngahadap ka ratu anjeun. Bajul wulung kerung manehna ngahuleng, batina ngagerentes.
Ieu jajakan itu aing mawa manehna ngadep ka Gusti Ratu. Atuh, tadi bayar rek milu mah. Lain kalah tarung meakeun prajurit aing. Dasar manusia hese ditebak pikiran anak. Rek pamer heula ilmu meureun ka aing. Bajul Wulung yang hudang tuluy nyarita. Kaula bakal mawa anjeun ngadep ka Gusti Ratu. Tapi Pohara dulur dangu waktosna tenyekapan. Emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna. Tangtuna mugia urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah. Tekirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileuleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu endahna nu bagusna nu baikna nu saena urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.